Kalian berilah jangan gerakan rasa syukur kebersamaan dan masih aluan bumi langit sawah di patung kerinduan dalam kekandungan Muhammad Al-Basa wajah pangkok yang antara kiromongan lingkung sedikit kami selanjutnya diomongkan sejarah akan rasa kasong misalnya cara asal tempat sejak perang pasukan meninggali di pabrik-pabrik begitu karena hankongan maksa kata Nabi kalau waktu anak saya
pahit sama
ya kawan jasa karena menipu sawi jasa pagelaran pawayangan pokana pujana yasanipun para wali salapan kasapul tunggal kang jembar panalar Sugi upana jatuh keluar wonten padepokan Gunung Sakarya sesepuh menjadi tugur sepak menjadi kenyataan menjadi pokok sejarah gelar Panawa daya sanes bekawan biasa ngarunaykeun Kurawa sareng Panawa bekawan biasa parantos saktina tugas pancen mimpin negeri jadi bapak masyarakat balik ke padepokan sejak naratas jalan ke akhiratan karena tunas itu syukur nobatan tina dosa perdosaan dosa ukaraos sareng malih balik mepes nyukurkeun kana nikmat anu seueur kapokok Sokomoy lawas ayeuna reking Panawa parantos amper tutas nyamur dina 12 tahun malih ka 13 tahun ayeuna katompenakeun Panawa antu bakal lulus dina ujian pokalna pati sapuni pati agantara 12 yang kadengkian sareng kapitan anak sapu jadi pansar di astina jadi ruhakna seunep di astina pikat timu persengketaan Kurawa sareng Panawa pokalna pati sapuni 12 digalesanku para putu Raden Gatotkaca sareng Raden Abimanyu boten kantun kasepuhan Rasmar Badran aya anu memuli masihan data-data laporan bari nyiliwuri ngeunaan penasiban Panawa wartos ayeuna sapara putra astina udawa katut nalagare nyanding buyut kula Gatotkaca saeta teh sareng Raden Abimanyu tugeni dadunya yang geus mapalbatis buyut panjenengan Gatotkaca
wonten pegunungan Satrena di Padepokan Panglengahan Begawan Abiyasa Tilas Raja Asli. Tuh, iya ini. Ikesanku para buyut Raden Gapeta sareng Raden Abimanyu kauhipun kasepuhan Ki Puluk Semar Kudapawan. Damu-damunipun ngandika Atraprodela sungkan pangaribawa eces den pretul ebre sanajan tos daya waos. Ramusna parantos kaselir bodas tina hidung sapari tengahna parantos corang-corangan tanah-tanah muguran parantos caket kakubur nandika buyut eyang Gatot Bogor Manyu Diangkatan Keamanan sareng Kilurah Nucan mantan-mantan jepitanya Kapayun Kang Syawar amuing sawios cekap di dia gamparan ia nyalakan para putu sadaya nabuyut sanes putu atau tidak simak dia nyalakan simak para suanya gambaran dalam baru dah dia dan tenan sadayana ayat di luar ngariring kaulan narabas wangsul heula tiwirata masihan wartos sacara detemi dan kagamparan dalam pangawulan isilah 12 tahun ke 13 tahun kakak ngiringi Srika leweng dandakannya murtenya semua kamu untuk wae dengan dileweng bangsa hibar pangesta cacat lemun simari bawuan dina daharin majikan nama dagingan wah tebegan akar kirinya digodok di sop di simari macuwaleh ngeunah we da tukang dina sangsara lagi kalau menjadi keren mana nong punyung kusaur kai kucarat maparantos anak ungu tatapi diduga priyoga doh saya kahal buyut kula anu kasih tika militeran sareng tika amanan buyut sumanga buyut Gatot Kasanya ngakeun semakin kempuhnyut buyut kita lima tukok kena nama buyut Manyu sumanga kaula Abimanyu yang ngakeun semakin kempuhnyut pangkon buyut nuhun Raden kali dia tak tinana lupi kalpatan ageng sarengali muga ngahapunten eta teh jimat anu bakal mampu narawas dunya togos ka akhirat dan kalimat sabara baku hampura sing jadi insan hampuraan atuh komo kula kolot anu geus heureut deuleu porno prengka loba ti soledat leta dantos eta saputra hampuraeun anak incu buyut malah loba ngariweukeun cumu dipanjangkeun umur teh Kang Jawara dahar mada teu suda can bosen ngadahar sami tidak bieu kitu sami sanos bari
geusik lapu tasan beuki di kayeuna we. Palingan awet ngorata ki da bangor. Kumaha sabaraha poe deui kabubarna nyamur Panawa. Ayeuna teh parantos etangan kana amper ka 13 tahun gemreng 1 tahun nyamur teh kantun 5 dinten deui. Ayeuna teh geus aya di mana? Sumun kanu urang we tos aya di Wirata ayeuna teh. Oh, eta ge. Apaleun Matswapati ka Panawa? Henteu da nya kitu satasana oge ngadeuheus ka Mahawiwuk supaya tiasa nyumput bumi di ucaan. Negara bari teu katara tiasa nyiriwuri nyumput dina daun eurih salamar sumohon eta we. Ayeuna teh Gusti istri teh janten koki tukang masak janten bambu di Wirata. Ayeuna teh nuhun atuh Gusti Yudhistira wartos teh nuju ngajar penasehat kalawan Gusti Arjuna nyepeng dina seni tari. Gusti Nakula Sadewa nyepeng urus kuda. Gusti Bima janten jaga lainna teh margi bade hajat di Wirata teh nuhun. Ai Kakang Semar gawe di Wirata abi mah teu can wantun lebet magi engal ngadeuheusan heula ka dieu. Janggina lamun mulus nyamur teu kapanggih dina jero 1 tahun ka 13na yakin bakal dipulang ke negara sumuhun. Malah ayeuna teh tos aya wartos anu pasti saperkawis negeri Wirata Gusti Matswapati bakal dilinih ku Senapatina magi Senapati ti paseberangan jenenganna teh Kicaka sareng rayina Kicaka rupa. Wallah eta mun kitu mah musuh di jero simut leres bakal ngarungkakeun kakalasan Gusti Matswapati. Usum ayeuna teh silih suntungkeun dina kaluhuhan silih cokelan kagorengan nu dipalar ganyel bujur. Sumu malah agama ge dipake alat sapertos kumaha coba geuning balatak partai golongan bari jeung bawa ngatas namakeun agama lain demi ibadah tapi demi pangkat jeung kedudukan wae. Aduh kak rasanya mah terang politik tapi manalingakeun pangaos uyah we ulah naik kitu mah bangsa kakap bangsa Baneng naik mah ada mah cekap we ku musuh petri kinyana cenggono kami maksudnya sakapeung kapam gitu ngabantun genap ke 7 tinu ngajaring dinya moal artosana ya Mas. Cara ger cepot dawala gareng ada sia eta matara udur saremenan. Kalau udur ke jika nu reugeut jeung bang-bang beungleng we kitu da udurna teh ngocoblak sia teh. Ada geuring sia. Dada sakadi kowe da si cepot si dawala di kelas deui diulas. Ima kolot saya sasawat mawakan jenis we. Jadi nu apaleun Kang Suar ka dieu. Teu aya da nyewu di abi teh jam 1 wengi jadi dieu teh maba di Simade ka Cibisoro. Nah, itu ka pajaling lu da kapungkur maleuweung raket di dieu teh. Kayak karena kejelakong di Sumatera Mowe lakek aja. Lakek naon? Lakek kemang sangkring. Ayo dia malah seperti karena hilut na sangkring. Cag dugi kadinya helanya kang nuhunai mulus masalamat Panawa kantun tulang enak teh nyada 12 tahun di leuweung atuh ti beurang tara pangih jeung
cahaya penonpe anu panas peuting disimutan ku ibunda harbong borosan Yuhan sakitu ge ayeuna buyut kula kumaha dayeu pringgandani Rangkawati saat ditilar ku para sesepuh Pandawa hidup ibar pangestuna mungkeun daya pikeun perencangan tiris daya kanggo simut daledang daya terkipasna sami kaum mau di leuweung ngapruk-aprukan tapi da raoskeun di leuweung jeung tibatankeun di kota da kehirup wa manukur pinukukan nyeri lamun aya di kota bubreh komo aya nama kampung geus jadi kota geus aya supermarket aya swalayan make jeung aya fotokopi jauh-jauh di dia fotokopi naon fotokopi teh kan sunu pami kebun kopi teh di Pararoto aman tong saya dah sakitu banyak aing mah aman tong tertalarnya namun kakeun kumaha rakyat terhadap angkatan bersenjata terhadap militer ayeuna kahidep Raden Antreja Raden Jakartawa pokok nu kadenge harengheng anu nyekel keamanan di kepolisian Raden Abimanyu kumaha rakyat na waktu saya nuju kaayaan cedung cahaya pantas melempemagi rakyat seueur kapangaruhan ampratiasa pecah rakyat sareng angkatan bersenjata sareng kepolisian malah sebagian mandang musuh ka tentara sareng ka polisi akibatna naon eta gaya sanes kajabati akibat pamarentah ngambing hitamkeun rakyat jeung angkatan bersenjata jeung kepolisian syukur ari kaharti nu mata uyut bebeujeuh papacuan ulah tuduh apungan neangan samara jeung kanyataan ulah kaluar tina diri cing bisa cerak deleg nu mata cekolot teh deketan nu sakti dina diri nu gagahna awak nu hurungna kurungan nu tara dinyok jeung bohong eta saksi manusia tekad ucap jelas lamun dina syariat teh papan aji mutmainah keur merangan amarah ulama syariah rada dengdek bener kecapara jigubrak digebrak dina yakan bari dipungkirkeun bari jeung mapatahan ka japang bayi kade ulah sadeuleuleuna lamun lain deuleukeunana ulah sarenge-dengena lamun lain dengekeunana ceuk Kakang Semar bieu lamun berai ka kota keur nu miskin na batin nyeri breh tepi kabitaeun pikaresepeun da bujeng-bujeng jelema nu teu boga duit oge mawa duit 2 karung mah burung beak ka kota itu hayang ge pikabitaeun nu matak dunya moal aya syeubeuna walal akhiratu khairul laka minal ula sungsi lemur akhirat leuwih alus tibatan dunya depi nu teh bahasa naon eta teh bahasa Arabna manawi teh bahasa Tiongkok heuh aing mah teu ngaji hampura dan jadi hidup teh ulah tuduh apungan tara tuduh kagolongan sejen kajabatan sejen nu penting garapan pribadi mun maksud mah peh kotakan pribadi geus diamler geus dirame geus dicacar galeng lamun ieu zaman terus tanjak tunjuk maca kagorengan batur maca salah batur dila-dila jelema teh teh bakal jadi ruhakna seuneu naon ruhak seuneu teh aya ruhak suluh naon Kang areng aya ruhak seuneu martabak sing pada sok dibeuleung di handap ruhakna seuneu teh jelema
buktosna lamun jelema ditingker ku hutang ditingker ku pangabutuh kitu salah kieu lain kasur hipuge panas bari jeung euseungan kadenge batur untung sirik ngadenge batur rugi surah sabab manusia diciptakeun ku pangeran teh sifatna kadedemes kadua manusia sifatna teh kumaneuar mun meunang kasusah galecok jika hayang ditulungan batur tapi sabalikna di mana meunang kahadean meunang rezeki ngadedempes jemping jika sieun dipentaan jeung diecrokan karaos ieu nu matak hidup kade ulah deuk tudang tuding komo karayat tapi cing bisa nyungsi oknum di jero organisasi tempo bapak tani melak peteuy teu jeung hileudna nyangan bibit anu alus tapi naha tempo waktuna jadi tur waktuna buahan peteuy geus jadi buah di mana bijilna hileud peteuy juga ya di jero nah barang dahar dinya ngising dinya awe ini ngadek ngamulinya ngadek ngising akeun bae daya mah di kampung bahasa kampung di mana bijilna datangna hileud peuteui di luar ka jero di jero ka luar nomor iwatran donggapna hileud eta teh hileud teh donggapna ujung-ujung di jero tak eta teh ujung-ujung di jero teh mimicina mana eta teh nyata warga poho deui pamitra patna tilebat di jero tilebat keluar bapak kami melak kaweni ke jeung hileudna tapi di mana waktu buahan kaweni datang na hileud kaweni di mana di lebat tapi kade sanajan digegas ku hileudna kaweni seungit kaweni ulah leungit sanajan digegas ku peuteui bauna peuteui ulah leungit sabab ciri khasna moal pahili bauna peuteui jeung bauna jengkol tapi najan bau loba nu resep loba nu beuki yo mata kade ulah jauh tina bau tapi nyanyi urang balikeun ka diri kade ulah tanyak tunjuk tuduh apungan kitu salah kieu lain kahayang aing mah kieu daya teh zaman lamun silih tunjukna kagorengan terus moal aya tungtungna bakal jadi wakseuna lila-lila ngagetean mutmainah kaseret maka kudu ngaji diri mapa sejarah hirup nu hirup jeung kahirupan naon hirup naon nu hirup jeung naon kahirupan di manusia aya ruh kudus aya ruh suci ruh kamal anu mimpin kana mutmainah pikeun ngungkulan amarah ruamah syariah jadi ulah maca kagorengan batur ulah maca kasalahan batur tapi baca pribadi sabab geus nyampak di pribadi salah jeung bener hade jeung goreng Nancing yakin Gusti Nu Maha Suci moal ningali kana geulis jeung kasep moal ningali kana beunghar miskin moal ningali pangkat jeung catat tapi kana utak hate lamun utak hatena bersih dipimpin ku keimanan di ketakwaan niscaya kasenangan surga bakal kapimilik di dunia kene sumohon bahagia anu keun tuna eta da nyaritakeun bener mah pada ngeunah ngan WC teh pragna barang ayeuna golongan pabalatak partai pabalatak kabeh pada ngaku bener ceuk ieu bener ieu ceuk itu bener itu nganu mana benerna Ibu kemana ibu? Ibu kemana? Nu penting zaman ayeuna mah kanyataan lain catur tanpa ukur kecap tanpa nyata tapi pembuktian gawe hidup kade ulah bisa dipecahkeun jeung rakyat sabab militer jeung polisi dilahirkeun ku rakyat di rakyat ke rakyat bakal balik di rakyat pangkat panluhurna teh pangsiun nyapekeun we teh yang nyacu diuyut lamun hidupkeun ke jabatan ke sihungan kene
kade ulah kau polotot gancang nenggel gancang nabo pek akraban rakyat di ayeuna di mana hidup geus pangsiun bebas gawe pakabalik ka rakyat kadang-kadang lamun cacabok di polotot di ayeuna moal aya di hareup moal aya penghargaan di rakyat bakal jadi sarang tarung ka rakyat. Namun kaulah terada haliwang dina waktu saena tias tinator persiapan bade ngajajak kawilata sedengkeun pada waktu saya di ditu ingis kapenlah dikapangihna ge cing bisa tomper waktu bebas dina poe kalima 5 poe deui Kang Jabar tunggu kali dia tak kalau hoyong biasa ngapantos kana kapiyukian yang Maswapati anu kasebat hileut peuting dia Senopati Kicaka waktu saya bari baruntak ngarebut kekuasaan usum ayeuna teh digawe sacara karana Allah ikhlaskeun nu disebut jujur teh tanpa gaji nu disebut jujur teh lain nu diuk pangluhurna kursi gede gaji tapi jujur teh sanggup ngajakeun pancen bari jeung tuna tina minyok kejadian jangiran saluncir luncak menang tugas tina teh Kakang Semar bawa cing bisa digawe tapi kadep sumputkeun beut bunikeun diri ilangkeun awak nyata ulah kasiri di wirata aya jabatan kosong tos heureun ayeuna terus pada muru pusarada Saya kesempatan dua oh di kawangan mah jujur ada dengan rumah di pabrik ada kitu jelema mah di mana nu aya duitan dinya pada nguruskeun tunggu leres pisan kitu tamu dia rukuna agama Islam kapan 5 tunggu